Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudenya sareng sim guring manang bayo aya urang ngadongeng di genprung. Wanci peuting geus liwat balebat hibar di belah wetan. Totonden peuting rek diganti ku wanci beurang. Halimun luhur gunung mapaesan endahna alam. Manuk recet di sarada patinggal bersora embek ting berelek sor hayam mani recok. Isuk-isuk keneh di lemur Cihonje geus tatan-tatan. Yen dina poeta bakal diayakeun deui acara ngadu hayam. Di lapang nu cukup lega panitia geus tatahar papanggungan geus diadegkeun. Malahan manggeus dieu siana ku gamelan. Jang mirig lumangsungna eta acara ngadu hayam. Kumaha yeuh, Ucen? Nanggeus beres sagala rupana? Tanya Kibanawa ka anak buahna. Tos siap ki lah, pokona mah sanes kantena tos beres. Kantun prung we lah acara teh. Nya syukur ai kitu mah, kula teh regreg jang. Kumaha? Panata acara na geus datang. Nya Mang Encos. Kantenan we Ki. Mang Encos tos aya tu ngariung di ditu di pengker. Malihan nuju ngobrol rupina mah. Nuju ngopi. Syukur ai kitu mah. Ya urang teh tinggal nunggu we para pamilon kumpul di tempat anu geus disayogikeun nya. Kibanawa salaku panata calagra atau pupuhu panitia. Manehna geus ngarasa regreg tinggal nganti lumangsungna acara bae. Kira-kira wanci haneut moyan para pamilon geus nungtutan haladir. Kitu deui nu lalajo ti mana mandi geus mimiti minuhan lapang. Atuh kira-kira wanci rumangsang para pamilon teh geus kumpul di tempat anu geus disayogikeun. Di antarana bae Bah Jangat anu mawa si Baraja Geni. Nyilas mini anu mawa si Dugul teh. Malah Maswara sooge anu mawa si Kala Ireng. Kitu deui para pamilon anu sejen anu sami-sami ngilu kana eta acara. Pada mara wajeng nyarakal hayamna sewang-sewangan. Kitu deui Kibanawa salaku panata calagra. Ki Mardali jeung Ki Enja salaku girang pangajen atawa juri geus sami aya di tempatna masing-masing. Kibanawa mere isyarah ka Mang Encos pikeun muka eta acara. Kalacat atuh Mang Encos teh ka luhur panggung, pok manehna biantara. Sampurasun. Sim kuring Mang Encos. Salaku panata acara ngaturkeun rebu nuhun. Laksa keti kabingahan ka para wargi sadaya nu parantos kempel di ieu pakalan. Nu teu taya sanes nyaeta bade diayakeun deui acara hiburan ngadu hayam. Wilujeng sumping ka para pamilon anu tos hadir oge tangtos parantos teu sabar kanggo ngadukeun hayamna ku kituna ku kieuna dinu muhun. Kitu deui muhun anu lalajo tos teu sabar hoyong nongton mangsungna di acara tarung adu hayam. Oge peryogi kauninga rena juara bartahan dina acara nu parantos kalakung teh nyaeta tajalian ti si Jelug hayam kagungan Jang Tarman. Ku kituna ku kieuna deui sateu acan sim kuring muka ieu acara supados diperhatoskeun bae ku sadaya para wargi anu sami-sami hadir di ieu patempatan. Salami pelumangsungna ieu acara omat ulah aya kaributan kedah tartib. Oge ka para pamilon ulah aya tindakan curang. Sapertos nganggo siih palsu. Tangtos bakal didiskualifikasi alias dikeluarkeun teu dikengingkeun ngiringan deui ieu acara. Mangga ayeuna mah urang sami-sami wae sakseni kumaha ieu acara. Ku sim kuring ieu acara dibuka.
Tepak kenang aya da. Ceuk eta Mang Encos berebet atuh kendang pencak teh ditepak. Suara trompet geus merepet. Dina luhur panggung ge geus aya anu mencak. Woodhead ngahibur samemeh acara pokok. Nu lalajo surak amal-amalan. Eueuh-eueuhan yen acara teh geus dimimitihan. Dar ai, horse euy. Urang lalajoan euy kumaha tandangna si jelug kiwari mah loba musuhna euy. Kedewek malah najan Bamilon kiwari nambah loba oge. Bari marawa hayam anu aralus. Tapi pokona mah kuring mangadukung si jelug. Jago ti lembur urang euy. Ih bener ujang kapan si jelug teh? Eta teh hayamna Jang Tarman. Anya dulur. Ibi taeun teh pokona mah dukungnya dukung. Tembak birum siah nu pabaur jeung nu lalajo. Sabada beres mencak. Nya pintonan eta nu mencak Mang Encos teh kiwari nitah ka pamilon anu munggaran. Sangkan sagancangna maju ka pakalangan. Sangkan ngadukeun di hayamna teh yalian ti Mas Warso anu ngawasi kalaireng bakanya hareupan si Gembul hayam bogana Mang Duye. Gajeleng si kalaireng nu mangrupa hayam hideung kawas hayam camani teh geus turun ka pakalangan. Kitu deui si Gembul geus dilepaskeun ku Mang Duye. Sirintil. Si kalaireng mihlana rajang gapruk ceprot serenteng pipinti jeung si Sii. Atuh si Gembul oge lain hayam atah-atah. Gentak ngimbangan panarajang sarua bibintih jeung si Sii. Si Gembul teh satadina mah gede wawanen. Manehna wani ngimbangan eta si kalaireng. Tapi dak numadak manehna teh undur-unduran bae. Teuing kunaon eta meureun. Basa kabintih ku si kalaireng karasa pohara tarikna. Kitu ditenggelan cekerna eta si kalaireng. Keuna pisan kana dada matak sesek pikeun si Gembul mah. Ningali si Gembul undur-unduran bari teu musila kakeokan. Bari terus mah ngejat ninggalkeun pakalangan. Ngajadikeun girang pangajian alias curi teh nangtukeun sikepna yen nunggu dina tarung munggaran teh tayalian ti hayamna Mas Warso. Anu neulah si kalaireng. Puguh we atuh nu bogana eta si Gembul teh. Manehna teh teu nyangka ukur ku sagede perakan hayamna geus lumpat teter eleh jajaten. Puguh we Mas Warso teh bungah. Tetela si kalaireng teh menang dina eta acara nu munggaran. Memang hayam anu boga kamampuan anu hebat. Atrap pertela geus henteu diragukeun deui. Si kalaireng memang hebat euy. Cek Mas Warso bari carita ka sobatna sabadaring setarung nu munggaran. Kiwari mah hayam Mbah Jangat nyata si Baraja Geni. Anu bakal adu hareupan jeung si Bangaspati nyaeta hayam bogana juragan Danaraja. Atuh sabada Mang Encos nitah eta Mbah Jangat jeung juragan Danaraja maju ka pakalangan. Calengkeung si kemet teh carita ka Mbah Jangat. Kabeneran kapan manehna teh nganteur-nganteur hayang nyaksian eta Mbah Jangat nu bakal ngadukeun si Baraja Geni teh. Lah, hasuk bah. Tuh. Gara-gara ka pakalangan bah. Duh, eta si Baraja Geni bah. Terus dicalukan ku panata acara. Pokona mah hayam abah bakal unggul. Pokona kuring yakin bah yakin. Cek si kemet anu cicing he tukangeun Mbah Jangat. Nya kiwari teh bagian hayam abah si Baraja Geni. Abah ge yakin. Tangtu hayam abah teh bakal unggul. Ya balah. Pokona sesek lah tuh. Geus kaharep tuh. Musuhna mah bah. Atuh Mbah Jangat oge guragiru cengkat. Manehna kegancangan lempang buru ka pakalangan. Sabada di pakalangan dua cirim geus adu hareupan. Pok juragan Danaraja teh cacarita. Bagea kuring juragan Danaraja. Ayeuna teh urang adukeun wae hayamna. Dar urang adukeun
Ngan ulah kaget mun hayam kami bakal unggul. Cek eta juragandana raja manehna teh geus yakin. Sawa manehna mibanda hayam anu halus hayam bangkok anu pinunjul. Puguh we atuh ngadenge kitu teh bacangat oge manehna teh. Panas. Hasok. Si baraja geni ge moal make gimir. Sabalikna, eta si Bangaspati anu bakal eleh. Cukup kusarone. Pasti kakak ngajeng jehe. Atuh gancangna carita mitra kaum dangu. Kiwari mah bajangat jeung eta juragandana raja teh geus darongko. Sakikus kitu mah ngalepaskeun hayamna serenteng. Pada nyerenteng hayam teh gabruk garapak jeprot. Keok si Bangaspati. Ku karasa kali oge kabeunangan ku babukan cekerna si baraja geuni. Geus kekeokan nandangan kanyeri anu pohara. Malah karasa panas sedara teh tutung. Rumpuyuk gabru. Tekung si lagi geus kekerjatan kusak wae si Bangaspati teh kusagaprakan oge geus ngusak kepae. Puguh we juragandana raja teh ukur bisa moloho kaget. Tisangka hayamna teh geus eleh nepi ka kepaehna. Ukurku sagaprakan. Tetela cenah omongan Mbah Janga teh jadi kenyataan. Kitu deui nu lalajo eueuh nu teu molohok atuh jeung cukcer pada muji ka hayamna Mbah Janga. Tetela cenah si baraja geni teh leuwih hebat batan si sambar nyawa. Nya hayamna Mbah Jangat nu ti heula geus paeh ku si jeluk teh. Sabada beres eta patarungan bari jeung hayamna Mbah Jangat anu unggul. Mang encos salaku panata acara nyebutkeun yen pamilon bakal maju deui teh ka pakalangan. Nyaeta Nyi Lasmini anu bakal adu hareupan jeung Jang Uju. Ayeuna teh anu bade kapayun majeng teh nyaeta hayam kagungan Nyi Lasmini bakal yang hareupan hayamna Jang Uju. Atuh geus kitu mah harita Nyi Lasmini anu rek maju. Pok baturna Nyi Lasmini teh anu jajab ka Nyi Lasmini nya Mang Amir. Pok carita. Aduh, Nyai, aduh. Ayeuna teh cenah bagian Nyai nu bakal majeng, aduh. Sumun. Mang matos teu sabar hoyong nyaksian si Dugul. Sok Nyai, gara-gara kapayun tuh terus dicalukan. Nya lah pokona mah sing unggul. Nya mah kuring bakal ka pakalangan. Kuring boga kayakinan hayam kuring tangtun bakal unggul mah. Langgeor atuh nu geulis teh maju ka hareup. Ger nu lalajo teh surak bari recok jeung pada baturna. Sabab cenah asa kakara ningali pamilon awewe miluan kana eta acara ngadu hayam. Jeung deui eta awewe teh cenah mibanda rupa nu geulis. Ngan bae papakeanna teh teu lumrah. Da eta kawas lalaki bae make pang si hideung malahan mah diikat. Teu saeutik di antara nu lalajo teh jadi penasaran. Oge muserkeun perhatian lain kana hayamna bae. Tapi ka eta Nyi Lasmini. Aduh. Allah. Bah. Aduh, tingali bah. Awewe geuning bah. Anu maju teh. Geulis kitu bah. Allah, eta papakeanna bah. Kawas jalu bah. Ararare. Kuring mah kakaraeun teuing ngali awewe seperti kitu bah. Jeung deui awewe ngadu hayam. Bualin awewe sambarangan bah. Nya kawakeanna mah kawas jawara wanita bah. Cek si Kemet carita ka Mbah Jangat. Nya babao ge kakaraeun teuing tingali awewe ngora. Segitu gelisna resep ngadu hayam. Keun hayang nyaho orang saksian. Alah nya bah lah. Abi jadi penasaran bah lah. Cik wang lalajoan bah lalajoan. Wang lalajoan lah. Nah kumaha cenah eta ketakna Nyi Lasmini teh bah. Di pakalangan katingali kiwari mah hayamna Nyi Lasmini si Dugul teh geus dilepaskeun. Kitu deui hayamna Jang Uju teh geus dilepaskeun. Geur wae hayam teh taruk sirintil gabruk ceprot. Harita si sangar hayamna Jang Uju narajang. Tapi nu narajang teh kalah ka ngadangheuk. Sabtu teh lah si Dugul teh kuat.
Dipanda daya tahan anu hebat, kawas si leher beton bae mun istilah dina tinju mah, alias Mike Tyson. Eta hayam Nyilasmini teh memang hayam turunan hayam Saigon di Vietnam teh atuh najan turunul huluna teh bukan buluan, tapi eta hayam teh mibanda kakuatan anu rohaka jeung kakuatan anu gagah. Malahan apa narajang si Dugul teh pilih genti cekerna butbet pamatuk apa pacok, malah si ihna teh nu seukeut nurih kana dada eta si Sangar. Hiuk ceprot gapruk keset bangkieung. Si Sangar ngabangkieung, tapi untung masih keneh bisa ngajaga keseimbangan. Kitu deui mana masih untupan pikeun neruskeun di eta tarung. Curelat garapak si Dugul kibari nyusul tepus panarajangna. Sabab ningali musuhna teh can nyerah cenah. Atuh teu antapara deui gapruk ceprot jelebet tinggalan bintihan sabetan si Dugul geus teu bisa disinggahan ku si Sangar. Dayak dag ileg huluna teh ileg-ilegan uruk-uruk gebru getih mancar tina beheungna. Anu beunang kasabet ku si Dugul bari awakna karasa remek atuh antukna masih Sangar teh ngemasing pati tu mangkaning perlaya sabada harita kerajat kusak jang uju ukur bisa molohok we bari rutret ka hayamna. Kitu deui rutret kanu geulis jatan Nyilasmini. Manehna asa teu percaya bisa eleh ku hayamna. Nya bogana pantara awewe nu mibanda hayam anu luar biasa. Kitu deui nu lalajo manehna teh. Nya aneh pisan cenah. Tah awewe teh tetela bisaan pisan ngurus hayamna jeung boga hayam anu hebat. Alah euy, eleh ku bikang euy sia mah uju lah. Kalah we ngaran si hayam teh ngaranan si Sangar euy. Tapi buktina mah biye lah. Eleh ku hayamna bogana bikang sia senajan hayamna turunul. Dugul. Tapi hebat lah. Cara dewek dugul oge hebat euy. Naon Ujang anu Dugul teh? Sakitu mah atuh aya keneh buukan Ujang mah. Ngan bae butak di tengahna geuning. Ceuk eta si Ece nimrung. Nya sirah kuring mah cek. Ugu ge sirah kuring nu Dugul mah. Pikeun bae lah nu penting mah menawan we lah. Sulah cek tuh tinggal itu cek. Eta si Uju teh bangun anu eraeun cek euy. Ele nya Ujang atuh dameureun era. Hanase ngaranan hayam teh Sangar. Tapi eleh ku hayam ugana Nyilasmini hanya pasti era Ujang. Ketingali jang Uju teh bangun anu wirang. Manehna tungkul bari ninggalkeun eta pakalangan. Ari Nyilasmini maukur imut we bari newak si Dugul. Dibawa deui balik di ka tempat asal. Gajeleng atuh mangencos teh kiwari naik di kana luhur panggung. Aduh, teu sangki sanajan pangawakan awewe. Tapi pamilon anu nelah Nyilasmini teh kagungan hayam anu hebat. Enya Ujang pokona mah hebat. Hari hebat teh herang mah batok ieu. Kawas jang Uce. Nu gigireun Ece ieu. Ceuk si Ece celengkeung deui bae nimrung. Jap tenang ceuk. Pokona nu lalajo ulah ngiring nimrung. Papan kuring nuju biantara. Kan we ceuk lah. Kapan Ece oge resep kanu Dugul ye Lin. Tenang ceuk. Sami sareng sim kuring resep ka hayamna Nyilasmini anu disebat si Dugul. Hayam Nyilasmini teh memang unggul. Jadi kukituna kukieuna eta hayam si Dugul teh anu unggul di eta patarungan. Kanggo pamilon salajengna ayeuna bagean Jang Tarman anu gaduh si Jelug anu bade adu hareupan sareng Bahrowi anu gaduh hayam anu lah si Lingas. Mangga ka Jang Tarman sareng Bahrowi gara-gara majeng ka pakalangan. Sik eta mangencos ger atuh nu lalajo teh surak. Sabab si Jelug tetela kiwari anu bakal makalangan. Salaku hayam juara bertahan bakal tandang makalangan ngalawan hayam Bahrowi.
Hayo jelug euy, hayo jelug, hidup jelug euy, hidup. Horse, sok ader euy, teh mungkeun ka inya wasen teh euy jelug. Ngara kesaksian ku sararea. Maneh teh hayam pinunyul euy, kabanggaan lemur Cihonye. Ceuk nu lalajo harita teh nu ngadukung ka si jelug, beureunan urang lemur Cihonye. Kitu deui nu ngarobrol teh lain ukur nu lalajot. Tapi para pamilon oge penasaran. Kong nu can apal kana tandang si jelug mah. Bah. Si jelug naik ring bah, Duh, kuring jadi penasaran bah. Hayang nyaho kumaha cenah teh si jelug teh bah, Oh, kumaha hebatna. Ada ceuk abah mah. Kok sinyaksian si jelug. Emang hebat. Pokona mah saksian we. Tang tu si jelug teh bakal unggul. Da kapan iwasi baraja geni anu bakal bisa nandingan si jelug mah. Alah nya. Ngan kuring mah kataji tu ku Nyi Hayam Lasmini lah bah. Alah geulis bah ta awewe teh duh. Wah mane geus ret deui ka Nyi Lasmini lain ka Hayamna sia mah. Resep sote. Alah atuh da bah lah. Alah pokona mah geulis bah. Lamun cacakan daek ka kuring dah. Kuring gedaek atuh bah. Tong manusia aing gedaek deuleu. Ari ceuk abah mah. Hayam Nyi Lasmini mah ukur kuat wungkul awakna. Jeung moga kakuatan tanaga. Tapi manehna teh teu boga kasakten. Cara si jelug. Nah kitu. Kitu bah lah. Anya kuana mah kata hayam teh kuat bah di tenggolan teh. Nagen dah. Jeung tenggolan teh hebat. Maksudna abah teh kumaha? Teu boga kasakten. Kawan si jelug mah anu bisa katingali ku abah teh moga mibana kakuatan gaib. Anu teu bisa katoong ku abah. Jeung deui tu perhatikeun ku ilahing. Tenjo hayam nu dibawa ku urang Jawa itu tuh. Nu tadi disebut lah Mas Warso. Eta hayam aduh teh kawas hayam camani. Nilik tina sorot panona mah. Kawas mibanda kekuatan gaib euy. Tuh ting perhatikan ku sia kemen. Ceuk eta bah jangat nita ka si kemen. Pikeun merhatikeun hayamna Mas Warso nu nalasi ka laireng. Anu ceuk bah jangat bah. Eta hayam teh lain hayam sambarangan. Sarua kawas si jelug mibanda kekuatan gaib. Alah nyoba lah. Aduh. Eta hayam teh hideung pisan bah. Ti mimiti ceker nepi ka jawer. Hideung alah. Boa pujitna ge hideung. Duh deung deui. Boa. Taina oge hideung bah. Nya teuing tembokeun we atuh ku sia kemen. Ari hayang nyaho kana taina mah deuleu. Geus euy tuh tinggal itu si jelug geus diadu euy. Ceuk bah jangat. Reret ka pakalangan. Tetela si Tarman nu ngelek si jelug teh geus dongko. Bari sayaga diri pikeun ngaleupaskeun si jelug teh. Kitu deui Bahrawi geus ngaleupaskeun si Lingas. Atuh dua hayam teh geus adu hareupan. Katingali si Lingas anu geus kasohor hayam nu mibanda kacepatan gerak. Katingali eta si Lingas teh masang aksi. Tidak itu nama meureun nemongkeun jurusna bibintih jeung sisi ujlang ajleng. Tapi acan ari gapruk narajang. Tapi ari si jelug mah katinggalin tenang bae. Bangun nu geus bisa ngukur kana kemampuan musuh. Puguh we atuh ningali si jelug cicing wae mah. Si Lingas teh katingali kasaleun. Gapruk wae narajang, corelat karapak ceprot, jeleng. Bari ngejat deui bae ka tukang. Kitu jeung kitu we narajangna eta si Lingas teh. Bangun anu narajang tapi manehna embung di tarajang. Tapi sanajan eta satana narajangna si Lingas keuna kana sasaran. Pikeun si jelug mah teu karasa naon-naon eueuh pangaruhna. Atuh eta si Lingas teh ukur kitu we. Manehna kitu jeung kitu narajang bari undur-mundur di ka tukang. Nu akhirna mah si jelug teh nangtukeun sikepna.
Tidak hiji kesempatan pas Silingas ngacorirat narajang. Sekali ieu mah rek dipapagwe cenah ku si Jelug teh. Atuh sepakan cekerekeun ca si Jelug. Ngajelebet biheulaan keuna pisan kana dada Silingas anu keur ngalayang. Jebron, celeng. Gerapak. Harita teh Silingas nepikeun ka ngaceleng atuh mah celeng jauh pisan. Malahan mah kaluar ti kalang. Koleang, gebru, kerajat, kusak. Silingas kusak kali oge. Dibabuk ku si Jelug. Dadana teh nepikeun ka remek, tulang-tulangna teh nepikeun ka pararotong. Atuh bah uju teh ribut muru hayamna. Teh lah geuning si Jelug teh memang luar biasa. Hayam aing Silingas nepikeun ka celeng jauh kitu. Aduh. Kumaha nasib sia teh Lingas? Cik Bah Uju bari manehna gura-giru. Rek ngarau eta Silingas. Barang disampeurkeun teh teh lah. Bah Uju teh ngarenjang kaget. Sabab hayamna teh kiwari geus paeh. Lingas, deueuh teuing euy. Sia teh nepikeun ka paehna. Aduh. Si Jelug memang hebat euy. Luar biasa. Cek Bah Uju manehna teh kudu muji jeung aku dina jero hatena. Yen si Jelug teh memang hayam adu anu pilih tanding. Atuh nu lalajo oge manehna teh surak. Sabda teh la si Jelug teh geus nemongkeun wawasena. Salaku hayam juara. Memang bisa kasaksian. Si Jelug lain lawan anu atah-atah. Tapi nu lajogi panasaran sabab hayamna bahjangat oge katinggalina mah kawas hayam anu hebat. Sabab sarua tinggalana teh matih pisan. Lawana teh bisa langsung paeh ku sakali panarajang. Kitu deui nu lalajo manehna panasaran ku hayamna Mas Waraso. Sabab teh hayam adu anu rupana hideung teh hayam anu aneh. Bisa kasaksian sanajan hayam naleutik tapi mibanda kakuatan anu rohaka. Kitu deui nu lalajo oge manehna teu poho yen hayamna Nyi Lasmini sanajan pangawakan awewe. Mibanda hayam anu hebat eta si Dugu teh jeung hayam anu aneh cenah. Beda jeung hayam Bangkok. Hayam Nyi Lasmini mah sirahna teh turun unggul eueuh buluan. Malahan mibanda kekuatan anu leuwih kuat tibatan hayam Bangkok. Atuh mitra kaum dangu urang Bandungan kumaha lajengna eta opat hayam anu geus jadi perhatian nu lalajo. Anu bakal diadu dina waktos anu salajengna. Mitra urang cekapeun leuwih ka dieu nya, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nuhunkeun tina sadaya perhatosan hapuntenna tina sagala kakiranganana. Ulah hilap di like, di komen, oke di subscribe supados kemanjangan channel emangnya supaya emang langkung semangat dina ngadongeng kenana. Atuh mugia baraya di mana aya tiasa kahibur ku dongeng emang sok sanaos dongeng basajannya malah mandar janten hiburan wae. Atuh emang saheulanan unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.